Aduh, kuat alatang kieu. Lamun wae seneng kumaha deui. Seneng kumaha? Nah si goblok gedengan patung sugan teh jelema cen Neng, ampula telat. Motorna mogok. bos itu Kita sangat ganteng. Coba patong. mamang karena cicing di luar dia tuh gawe pisan bingung euy tahu gawean kieu ya teh boga duit mau kawin ya teh aduh cing wae atuh ajak ngobrol teh bercurhat ya astagfirullahaladzim nah si goblok geningan patung sugan teh jelema hehehe aduh Waduh. Bos mengenahan bos aduh hampura bos di mana bos Kumaha proyeknya kumaha? bos kumahanya tapi euy kumaha tuh Ya udah, tuan kuaing tadi eueuh. Pantesan urang ngeangan di laci kacamata tinggal dipake. Waduh, gaya. bos hampura asli poho bos hampura bos Ya geus, aya kieu we. Ente duaan, proyek nungguan. Sok ayeuna marangkat we. jeung bos ka ditu Heeh. Tuh, Mana ulin wae goblok. baju alus pisan. Sok, Bro. ayo Ayo. kemon Ayo bos. bos Naon? proyek naon teh Yo. Marane duaan mah ulah nyau proyek naon pokona gawean. Nu penting ente beuteung kaeusi wareng segalana. Duh duit mah oke. Ayo, bro, ayo. geus we nama orang gugu we proyek naon heula gitu Tina ngomong nama proyek gede emang. bener Bener. mana kan apa tadi Orang mah tadi lain dia di mana orang mah? oh gitu Kayak orang gugu cobaan ya. Cari sing wae. Ayo bro. Siap cong wis we. Buru tuh. Masuk. Iya bos. Nah, ieu proyek marane dua teh tah ieu wayahna. Tah ieu domba-domba urang cenah paraban tah cukup dia menang hala. Soal paraban keduaan. terus ke mana Saya perlu lah bisnis lain ya. Orang mah ente dahar warak we digaji we. Siap bro. Siap bos. Oke, siap. aing itu jadi kapan waduh ini enggak aneh aing mah gitu gua bos di tanah Kita songong ganteng. sigan Coba patong. terus percuma gus kurang di bati aneh di kamarnya para domba anjing parah buka dunungan teh aing waduh dar we sing ditu Kagok sebenarnya proyek gede. rokok sabatang deui itu kumaha Udah mana lain tuh ini bagaimana? ikut aralus Mi. mau siap Tadi yuk. mau Tinggal montok itu. terus Cek dikit. goblok emang aing coba apa kabar ngentot me seteh parah mana anjing Aing curiga si bos. jika nama soalnya kan saya tahu anjing duitnya anu kana rieu Ting tukaran apa jeung awewe deh. aneh aing Pengen taruh dijual. Ikang ini. iya
bejakeun geus we. Si Akang teh kemana ya? Katanya mau datang, tapi nggak datang. Aduh si Neng cicing wae ngalamun wae Neng lematuan emak kumaha teh cing bantuan atuh kopoyanya we hujan ngalamun wae si Neng kumaha deui si Neng kumaha Ayo mana atuh mana udah we. si Neng sarua ya Neng kelebihan teuing Aduh, mah tuh nanaonan mah. bener gitu Neng tong ngalamun galau teh deui naon. kok bener tong galau wae emat Neng teh aduh jadi labu seharian Neng teh naon Neng bujur Emang lecet geura mah. bapak ya di bapak mana di tadi di Tamaraban tuh mantau gue Si Mama nyari awak. kok nggak sampura ada mah sabar nyeri Neng Nanaonan atuh mah gajul geus nyawa awak ciga kentung gitu. ada aku mah dia tuh Neng ada semua hayang labu Neng Galau kita sih mah. Neng ngalamun kenaon galau kenaon bae nage atuh Kan kenungguan si Aa neng teh mah. si Asa kabogo Kabogo sadeui atuh. aduh si Neng kabogo kan bae tuh di pikiran atuh kege ai daekeun mah meneh ka dieu tong kalau wae anggur mah bantuan mah beberes ngalamun wae tong tarik-tarik ting Neng ngalamun Neng. Emang si ayah kemana mak? Oh nyata bapak main teh kasih belen. Kita ngurus domba gini loba tek-tek bengek teh ya, loba alasan teh ya, camel risiko jangan jajan maneh. Nah tuh betay kawin si ayah. Ada kumas jodohna Neng takdirna. Ene. Gara-gara pakai masker, pipi kamu diumpetin. Tuh bapak sia. Pakai masker, Karek datang jangan. Banget sepak itu. Apa tuh sapak kumas juga nama mal duit deui atuh. Ayo mam, ayo lawan mam. Mam liang teh sia. Itu budak yang jajan mana duit? Astagfirullahaladzim, swasia kasalaki. Si ayah kumaha Yo, itu. datang sakit suntangan. Suntangan tanta iya budak mana bete terus. Kunaon neng? Yang jajan di kamari. Aya teh capek neng, aya naon neng? Galau neng teh yang jajan ayah teh balik-balik ke imah. Kan aya teh sibuk. Tuh anak buah ayah ke Maraban domba. Heueuh eta domba kumaha eta Eta nu urusana? di tukang cik kumaha eta? Geus paraban can? Enggak, saya ayah itu nu kumaha itu nu di itu. Itu mah geus tanggung jawab aya jelema anak duaan. Domba we di Palaban. Aing si emak teh di Palaban. Kabar itu udah coba kene neng. Keun ke ku aya neng hayang naon ke ku aya di pangmesekeun. Keun bae si mama da siga bentolan ditut keun geus bae atuh. Astagfirullahaladzim. Mali bere ke penting kumaha. Astaga. Bae mali bere neng penting kumaha jatahna neng. Keun Neng. masa tadi beren cenah mah nu penting mereka dipaksa. Sok neng, neng ngobrol heula jeung si ayah. Mak, Naon ya neng? ka mana? Neng ka mana itik mengetan seseuheun neng kaburu hujan. Ayah di ka mana? Guys, aya ge jeung si ma we nya. Neng mah sorangan deui. Mak, dua mak, keluar mak. Si Alma udah dorong motor. Neng, hampura telat. Motorna mogok. Lain mogok meureun beak bensinnya. Apal wae si neng mah. Sampai ah. Nya, ada dorong. Kunaon atuh sih anu betek situ? Teh teh Betek kunaon? emak jeung si ayah buntung wae kesel neng teh ditambah tadi lila nih. Kembali ngaran lagi kolot udah kolot ayeuna mah ada goroblok. Ya udah neng jangan galau terus. Udah ada ini. Iya ah. Aduh, kuat atang kieu. Salah neng ieu neng. Coba neng teh ieu. Piraku. Coba Kabogo. neng ieu. Ieu.
Siga tong-tolang nangka. Kasepnya. Wah, kasih siga tong-tolang ieu mah. Naon, Neng? Naon? Ayah, lu malah belum gitu. Naon dirinya Siri? Ngali naon? Lucu emang beungeut saya? Naon, kunaon sisiran wae dirinya heh. Ayo naon? Punten sama mertua. Ya naon? Eta bareureuh. Mana? Eta tah. Waduh. Ieu indungna aduh. Parupa wae ya. Neng tuh indung dirinya mah. Nyium saeunahna celepot abang bapak ganteng. What? Kan itu si emak ya teh. Kelakuan si emak indung dirinya. Naon itu mah mama terus menigandeng ada ku tetangga tuh saya teh naon. Jorokan. Dia Jorokan kumaha? Dia sakadeu. Aisyah ieu. Tanyakeun ka budak dirinya, ieu saha? Mana saya neng? Bapak neng ieu. Oh kabuan neng. Salah. Kasepnya. Di mana Akang? Di Palimanan. Oh nya. Kasep. Masih aya lampahan. Lain. Saya mah asa kumaha asa si Neng budak ayah geulis. Ieu kabogohna nih siga mencang dampag ieu. Aduh. Neng istighfar tuh neng. Bogo dan neng teh bogo. Baik kumaha neng? Kata mah teh langkung Neng lah. Kok we cing balener we ayah mah. Nya. Tangke mah jadi tukang maraban loba ayah. Bener. Ya. Tah mak tamu mak. Siapa? Naon siapa? Gua utang. Tuh. Nah, naon? Apa? Punten. Ya, Pak. Pak, Hmm. mau kapan mau teh bayar hutang? Iya teh? ntar bang. Si Ada juga anterin sama abang. Utang. Ini kita apa? Ini tuh totalnya sudah iya, ini iya. mah. Saya. Saya. Gua utang naon? Ya tuh. Oh, Kan nasi. di Palaban. Mana si lenje nyalakan pan di daerah harus saya atuh Saya sapopoe. kumaha? Pan temahi pamane aya teh. Isuk sore di Palaban kitu geus gemling teh Ah, awak. temahi. Daya pakai sarea ieu pakai bener. Sudah. Bukan juga sudah. Ini yang penting ini bayar dulu. Bayar apa? Ini cicilan si emak. Berapa? Totalnya 37. Yo, tuh 37 naon. Kuat kagede Gitu. kitu. Asal gedean bang. Kan emak udah nomboknya itu udah icuk colenya udah berapa kali itu. Engkeng ke dibayar. Cewek bunga poe mere duit ka sia. Mane bagus gak donat? Mana si lenje Barabar. mama. Sudah. Mas mak. Hah? Bentar. Betul. Kon. Ah, iya mah jelema iya boga utang ke saya mah ini jelema iya mah. Boga utang Neng ke sama saya Neng, lihat. Isi Ah, utang. calon minantu kehe dia Ini mah. kan gugun katulistiwa. Ya ini. Karena dia belum mah. Neng kada kesakan kisah kan neng. Waduh. Marantong. Gara-gara pakai masker, hidung pesek diumpetin. Gara-gara pakai masker, Bawa sih Guys. warung atuh. gara-gara ini pakai Mana ngobrol di kieu gue sih. Cara cantik dia tuh. Di mana ini Ulan? Maaf ya. yang kebetulan virus corona yang langka. Gara-gara pakai masker, gigi ompong diumpetin. Gara-gara Tuh, Bapak Sia tuh. Mari lempang. Cah lempang, mari lempang. Action lempang. Aduh.
yang jajan. Jajan mah gampang neng, bapak teh ayah teh keur aduh kan. Bapak ayah aing nobel aya bapak ayah aing bingung. Mam sia, yang tai sia. Salah. Bapak. Main di mana? Kayak si bulan ya di dia. Mama, Barang-barang naon aing bapak nggak boleh lewat maknya. Kayak Dicium baunya angker, habis dandan dari salon, biar muka kita seger. Kita pakai masker, lihat aja di minder. semua juga ada maafin. Ih, naon sih? Mana? Ngomong nah ya mana? Tek tuh tadi. Oh, berarti dia gede hutang ke si abang. Heeh, pakai benar atuh, Pak. Usaha rea di dahar. Kela sebentar. Naon deui? Ini kayak apa ini manusia? Gara-gara pakai masker, Persiapan gigi mulus ke dia harus biar tak terganggu covid yang tidak terlihat, biar tak tertular Halo, virus corona yang akan. masih Pak. Gara-gara pakai masker, gigi ompong diumpetin. Gara-gara pakai masker, gigi mulus keumpetin.